Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet aya dina kayaan bagja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wangki dieu simkuring sijaneraskeun hanca anu katunda nyaeta lalakon Gumilar bagian ka-41 karya Bapak S. Sukandar. Kumaha saterasna ieu lalakon Gumilar ulah kamana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namun saat acana dilajeng kade ulah hilapnya anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa janten rencang anu ngahibur pala wargi sadayana anu nuju masakna gegerohna nyeuseuhna nya, anu nuju di kantorna bari santaina, di tempat konveksi bari ngajahitna oge di perjalanan cenanya bari nyupiran. Pokona mahkum kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan. Kumari seueur wargi-wargi urang sok maranco dina ieu dongeng Sundanya anu nuju aya di panyabaan cenah di timur tengah atanapi di negeri sanesna mugia sing tiasa janten landong katineu. Oge ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun. Sareng ulah hilap simkuring oge gaduh channel nu sanes nyaeta channel YouTube Kidemang Gunung Halu. Mangga insyaallah tiasa dibujengan oge janten channel cadangan kanggo konten dongeng Sunda. Oge ka mitra kaum dangu anu sok naroskeun cenah Kang dina YouTube mah geuningan teu tiasa nyawer, mangga tiasa lewat nomor dana atanapi rekening anu kusim kuring dicantumkeun dina deskripsi sareng profil. Supados tenyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Gumilar bagian ka-41. Mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung Nincak 10 poena anak torojol teh Pak Haji Soleh jeung bojona nyaeta Ibu Haji Mariam daratang ti Cikamiri ngahaja di suratan ku Kiparta ngabejakeun yen Wijana atawa Gumilar ayeuna geus aya deui di Cigasti. Dina derna ngalobrol teh mimitina mah Pak Haji Soleh teh nanggap Gumilar ditanya lalakona Gumilar ngan ukur bisa nerangkeun. Sanggeus dewasa di Cipacing waktu keur mimiti datang mah memang inget-inget poho ngan ari samemehna mah ukur mengremeng. Ingetna deui teh ngan keur waktu di aakod we ku aki engkong. Salian ti eta mah luput teu mantra-mantra acan. Tamat dongengna Gumilar, pangangguran Haji Soleh teh tetelepe ka Aki Sidik. Lain hayang nyaho-nyaho teuing ngan biasa we adab-adaban kanu jadi kolot atawa kasaluhureun anu kakarek panggih. Ongkoh supaya ulah pegat ngobrol lantaran pamadegan Haji Soleh mah bisa ngawujudkeun hubungan anu raket teh di antarana bisa ditimbulkeun ku ayana obrolan anu uplek pogot. Ari Aki Sidik dina ngajawabna teh estuning sahinasna pisan. Okna teh salian tinganteur Gumilar teh sakalian bari maluruh anak pamajikanana nu baheula kungsi ditinggalkeun di Cicalengka. Ngan cenah lapur
Nu didongdon teh teu kapanggih geus parinah duka ka mana, malah tanah jeung imahna oge geus dijual ka nu sejen. Dupi di Cicalengkana di palih mana Bapa? Bu Haji Mariam milu nembrong nanya. Di Cikuya Nyi Haji. Walon Aki Sidik bari jongjon melinyun udud. Cikuya? Di palih mananya? Apaan abdi oge kawit mah ti ditu ti Cikuya? Bu Haji Mariam neuteup ka Aki Sidik, bangun anu nelek-nelek sugan we apal. Eta caket Nurada Mudun, kapungkur mah di dinya teh ngegegedeg kebon awi. Namun ayeuna mah menitos lenglang garikik di damulan bumi, malah tilas rorompok oge Nyi Haji. Tos di damulan gedung ayeuna mah. Palih manaeun bumi nu mencil Bapa? Kining caket kebon awi teh aya bumi anu nenggang, ning payunan bumi teh aya tangkal asem. Bu Haji talete ongkoh apaleun di Cikuya. Ih, puguh eta pisan Nyi Haji rorompok Bapa teh anu mencil caket kebon awi. Eta giningan tangkal asem teh pelakun Bapa dupi ieu Nyi Haji. Palih mana kapungkur teh? Aki Sidik malik nanya. Didinya Bapa? Bu Haji nanya deui bari kaget naker. Nada eta mah bumina pun Bapa nyata Abah Idik. Dupi Nyi Haji teh saha kitu? Aki Sidik nanya sewot. Nuju budak mah abdi teh Halimah. Saha Halimah? Leres ite mama lima. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Lima. Aki Sidik ngadadak ti korona seuseut sedeng panuna mencerong seukeut ka Bu Haji Mariam. Ci panuna geus teu kaampeuh deui merebei mapai pipi nu karijut di mangsa ku kakolotan. Leres Bapa, dupi Bapa teh saha teh ieu sanes kitu Bapa teh. Bu Haji masih kene ham-ham, tapi ari sangkaan mah geus aya mireungeuh sikepna nu ngadadak robah. Lima. Bapa teh rumasa jadi jelema gede dosa. Majeng si Agus di mana Lima? Aki Sidik beuki juuh cipanona. Abah, ku tante itu Abah. Bu Haji Mariam nu tayalian keur leutik mah Halimah nyaeta anak tere Aki Sidik. Teu tatapasini deui ngarontok ka Aki Sidik nyuuh dina lahunanana. Tata, geuning ieu teh Abah. Harta ieu teh Abah urang. Bu Haji bari nyuuh desa sambat kaki parta nu jadi adina. Cipanona teu sirikna nyurulung ngabaseuhan lahunan Aki Sidik. Atuhnya teu wudu kayaan di jero imah teh jadi gempeur teu puguh mireungeuh Bu Haji sacara dadak-dadakan jol-jol ngarontok terus nyuuh ka Aki Sidik bari teureureuh nyambat-nyambat. Leuwih-leuwih kiparta anu langsung disambat ku Bu Haji olohok bengong bangun gegemeueun. Lima, ari si Agus di mana? Adi hidup jeung madeuy di mana? Aki Sidik tenolih kanu kerting polohok bari ngusapan Bu Haji manehna keukeuh nanyakeun pamajikanana jeung anak nu lalaki. Mama di kapungkur oge tos ngantunkeun Abah. Bu Haji ngajawab pegat-pegat bari jongjon nyuuh sumegruk. Geus maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Warti teu nyana geuning geus miheulaan anjeun teh. Warti hampura. Kami teh salilana ngahiji teu pisan bisa mere kasenangan. Heg didoakeun Warti sing pinangi jeung jalan anu kabulungbung caang padang narawangan. Muga dijauhkeun tina siksa kubur. Nun Gusti, mugi-mugi pun bojo ditampi iman Islamna, dihapunten dosa-dosana. Cek Aki Sidik bari ngalimba
Sorana pegat-pegat turah harosos. Ari Agus di mana lima? Nah aya keneh di kieuna. Aki sidik Cipanon mah teu eureun-eureun murubut. Apan eta kiparta Abah? Waktu semaju meneng keneh digentos namina. Parta, Agus, ieu teh Abah. Aki sidik bari ngareret ka Kiparta anu kaayaan anak masih keneh ditapu ku kakaget. Dalah Aki sidik sorangan teu kurang-kurang kagetna. Horeng bapak kukutna Gumilar teh anakna pribadi manehanana. Abah. Geus kitu mah Kiparta kalawan teu ham-ham deui, gabrug bae ngarontok nyuuh gigireun Bu Haji sarua pada-pada ngagugu. Alhamdulillah Gusti. Nuhun Gusti. Kalawan rahmat Gusti nu tos ical teh ayeuna kaparendak deui. Warti heg diduakeun sing manggih tempat anu jembar lega. Ayeuna maneh Warti geus bisa nyerangkeun tika langgengan. Piraku teu ngarasa bunga. Ayeuna kami tepung deui jeung anak urang Warti. Sapeting eta mah Kiparta teh hujan Cipanon. Lain Cipanon kasedih, tapi ieu mah Cipanon anu datangna kalawan ku kabagjaan. Cipanon anu mawa bagja saimah-imah. Geus komo pikeun Kiparta sorangan. Cikeneh tas tepung jeung nu jadi anak, ayeuna katumbu deui tepung jeung nu jadi bapa. Estuning asa kagunturan madu kaurugan menyan putih teh sanyana. Pamiarsa sadayana, lamun rek dikoreh bibit buitna diguar marga lantaranana pangna Gumilar ngabogaan lalakon anu mandiri dina ngabalada hirupna anu pinuh ku suka duka. Ku urang jol-jol kajudi yen ieu teh buahna hiji nafsu anu teu bisa dikadalikeun dina enggoni ngaberumpikeun ngalaksanakeun kahayangna. Nafsu nu ngancik di hiji manusia nu geus ingkar tina bebeneran lantaran geus jadi budakna setan. Nyaeta si Barja nu keur mangsa jadi lurah salilana ngan nyalahgunakeun kakawasaanana boga rasa di desa mah aing rajana aing pangkawasana. Kabeh rahayat anu ngawengku di desana kudu tunduk taluk tanpa sara lantaran pati huripna aya dina dampaleungeuna kitu angkeuhanana. Nu ngabangkang tangtu bakal pinanggih jeung Pancabaya. Mangsal hapi di penjara, Asmita diberok, nyiningsih kadungsang-dungsang. Ieu teh sasatna buah nafsuna si Barja anu ngamarga lantarankeun hirupna Gumilar teu beda we ti hiji runtah palit di walungan anu saterusna ngawangun hiji lalakoni hirup anu rembeuy ku suka duka bagja cilaka pisah tinu jadi indung bapana. Lain sakali dua kali ngalakonan bahaya anu matak mateni di antarana minangka anu panghebatna meh-mehan kalebon pati nyaeta waktu disanghareupeun jeung pamajid
jeung tuan kawasa paling akhir jeung si bongkok atawa Pak Irpai. Tapi kulantaran gumilar gumelarna ka alam dunia teh lain kahayangna sorangan. Teu nyaho-nyaho malah waktu manehna dipedalkeun tina rahimna nu jadi indung teu burung nepikeun ka kiwari, manehna tetep salamet belejag teu sakara-kara. Puguh hirup mah aya nu ngatur, aya nu nangtukeun. Lain diatur jeung ditangtukeun ku manusa-manusa saperti Pamajid, tuan kawasa atawa si bongkok. Tapi diatur jeung ditangtukeun kudu ngagelarkeunana nyaeta Sang Kholikul Alam anu Maha Tunggal, Maha Ulas, Maha Asih ka abdina. Sedeng si Barja sorangan, sanggeus manehna teu jadi lurah, hirupna jadi teu aman lantaran jadi buronan nu wajib. Salilana ngan susulumputan teu betah dinu caang, resepna teh ku kulunuan dinu poe. Antuk nama manehna teh jadi sereg dipantok logor dina liang jarum, ulah borok ningali ringkangna jelema, neuleuh kalangkangna sorangan oge geus gegebegan siga budak sawan. Kudatangna mangsal hapi ka Cicapar, si Barja jadi kacida ngarasa teu aman, boga rasa sieun dibales lantaran manehna ngarasa, pangna mangsal hapi ngalaman unggah balewatangan teh, sasat gawe ngarah ngarinah manehanana. Saleuheung datang Asmita teu seber teuing, ditilik Asmita mah bangun teu matak ngabahayakeun, kaharti lain sabar pedah seber ku si Barja. Ngan Asmita ngagugu kana panyarekna lurah Unan. Wayahna cenah ulah ngayakeun tindakan naon-naon boh ka si Barja, boh ka si Babah Gondok. Lantaran harita Unan teh can sakumaha lilana jadi lurah, jadi saumpama segloba riributan di desana piraku teu matak riweuh kana pikiranana. Mangsal hapi anu memang geus buleud pikeun ngayakeun balitungan, boh ka si Barja, boh ka si Babah Gondok, teu sirikna unggal peuting ngulincer pikeun ngalaksanakeun maksudna. Ngan ka si Babah Gondok rada lelerso teh nafsuna lantaran tanah jeung sawahna nu harita dijabel alesan dipake mayar hutang, barang diuruskeun ka lurah Unan, si Babah teh teu loba pamolah, golosor bae dibikeun, malah make diimplik-implikan ku caritaan anu mangrupa sasadu, sanduk-sanduk. Cenah kieu gawe teh sanyana mah kahayangna si Barja nu harita jadi lurah. Atuh geus teu bisa dicaturkeun deui kumaha ngagugudugna nafsu mangsal hapi nu ngajadikeun dadana ngagolak ku rasa hayang males ka nyeri. Bareto kerja di lurah keneh teu bisa, tapi ayeuna mah si Barja na oge geus eureun tina kapangkatanana. Tapi si Barja anu memang nyaho diri geus yen dirina keur diarah-arah, ongkoh deui geus ngarasa teu aman hirup di wewengkon kota Garut lantaran dirina diuber ku nu wajib anu patula patali jeung rupa-rupa kasalahanana. Teu mikir panjang deui, belenyeng bae manehna kabur ka Pakidulan. Lantaran waktu harita mah daerah Pakidulan Garut teh masih mangrupa wewengkon leuweung geledegan, paselang jeung kontrak enteh atawa karet. Buni pisan mun seug dipake panyumputan teh, neangan rejeki teu sakumaha hesena, lakar daek nyang hareupan lapak bari nyekelan kartu, aya ribut-ribut babari ngejat ka sisi kontrak nu mangrupa leuweung geledegan keneh, aman moal gancang-gancang bisa kasusul. Mimitina mah manehna ngadatangan kontrak-kontrak anu marapat teu jauh ti jalan gede saperti Neglasari terus ngaclog ka Bunisari. Tapi teu lana manehna terus ngidul anjogweh ka pameungpeuk nu akhirna ka Miramare. Persis datangna kadinya teh dina mangsa gumilar Aki Sidik Katut Arman geus arinit ka Garut. Malah tepatna pisan mah keur araya di Cipacing, nyimpang heula pikeun nyumponan kahayangna Arman manggihan nyiningsih. Ayeuna si Barja di Miramare teh kitu we mimitina mah salarak siluruk di tempat-tempat pangaduan anu pernahna di sisi kontrak di jero lembur anu satorojolna ti Jalan Koral. Jadi pernahna jauh pisan di bedeng-bedeng pabrik anu dicicingan ku Kiraksa, komo jeung lemurna Aki Sidik mah anu pernahna kiduleun pabrik sasat jauh pisan. Ngaran-ngaran dikontrakan atuh, boh di mana boh di mendi.
Sigana teh teu bisa dilepaskeun tina widang-widang pangaduan anu memang hiji hiburan anu mandiri. Ku kitu teh mah bisa dimaklum, hirup anu dibeungkeut jauh ti alam rame, mencil anggang tina hirup kumbuhna manusia biasa anu pancarobana beda-beda, anu dina campur gaulna bebas lepas jauh ambahanana. Perkara hiburan minangka keur nyeger-nyeger pikiran nu sapopoena tengan ulu kutek dina hiji pagawean anu matak ngabosenkeun langka pisan ayana. Catur weh sabulan sakali, tempo-tempo geus 3 bulan kakarek norojol. Kitu oge mimineng namah nu didatangkeun tengan ukur kenang penca awewe atawa muter film bogana kontrak anu lalakona teh kitu keneh nyata koboy ngudag-ngudag kuda. Jaba mineng pegat tapuguh geus butut. Ieu meureun pangna di Miramare ayeuna jadi dugdeg loba tempat-tempat pamainan. Mimitina mah ngan ukur pangangguran. Tambah iseng itung-itung hiburan panyelang ari reureuh tina pagawean. Tapi lila-lila mah jadi kangeunaheun. Tungtungna jadi ngabaju, jadi kalangenan anu hese pisan dipiceuna. Beuki lila beuki ngabeukahan. Nu tadina ngan sakadar iseng saurang 2 urang wungkul pagawe kontrak. Kabeh dieunakeun mah jadi nyebar kajojo ku jalma-jalma nu daratangna ti luar kontrak. Umpamana bae ti tempat-tempat nu rada anggang di Cigodeg, Pameungpeuk atawa Mancagahar. Ti Cikelet malah ti Cisompet oge sok rajeun aya nu ngadon. Malah bah dadang oge sok ngahaja eta teh jauh-jauh datang ti Cicalengka ngan nu dibawana teh soang lain hayam adu ieu mah. Sabab bah dadang mah geus biasa ngadu hayam jeung soang. Malah kamari mah iseng ngadukeun marmot jeung mundi. Bah dadang. Si Barja ayeuna geus boga pamatuhan anu tetep. Nyaeta milu ka iji panjang nama Barigi. Salah saurang anu ngabogaan tempat ngadu hayam malah cicingna di dinya teh bareng jeung hiji jalma urang ujung kulon anu ngaranna si Darba. Datangna ka Miramare teh ngahajarek maluruh anu jadi lanceukna si Piong anu sawatara bulan ka tukang geus dibui babarengan jeung si Jamian lantaran katewa ku gumilar keur waktu ngabangsat di gedong tuan kawasa. Memang cek beja mah lanceukna teh dibui, kitu jalana teh rek balik deui jadi kagok asong, tungtung namah idek liher bae di tempat pangaduan. Prok weh tepung jeung si Barja, ugu we atuh saihwan pada bocokok kagok, tuluy bae nyobat. Ari umurna mah jauh tinggaleun aya di sahanapeun si Barja, tapi pangartina mah teu beunang dihina basa. Elmu kabengalan, kadugalan geus kawengku sanajan dina elmu main pomah teu sabaraha. Tapi bedasna satanding gajah oge kuat awakna lain lalaworakeun. Jaba pakulitanana anu lestreng hideung semu-semu ngabujur seeng. Ari panun semu beureum teu beda we ti munding edan. Ari hulu dugul bolenang teu jadi buuk. Cenah cek beja mah lantaran keur waktu indungna nyiram ku manehna hayang dugan kalapa hejo. Kabeneranana teh kalapa keur teu baruahan kata rajang ku hama. Gubrag weh budakna dijulurkeun bet dugul eueuh buukan tug nepi ka kolot buukna teh teu jadi-jadi. Sakali mangsa di tempat pakalangan ngadu hayam boga nasi barigi tara-tara ti sasari ka tempona teh leuwih rame ti biasa. Sing horeng aya semah ti Pameungpeuk nyaeta si Babah Tongcai anu geus kaceluk saehuna di kalangan tukang ngadu hayam mah. Harita mawa hayamna salima-lima. Di antarana aya hiji minangka jagoanana teh ngaranna si Sangkok anu geus garung langka tandingna. Mandor Iding jeung Mandor Kemed anu pada sakaresep dina ngadu hayam harita geus manco di dinya dibarengan ku pagobang anu kabeneran milu dumeh tadi namah ngadon rek nganjang ka babaturan lain ngahaja lalajo atawa rek milu tumpangan. Jalma-jalma geus hempak ngariung sabudeureun pakalangan. Harita hayam nu rek diabenkeun teh boga nasi Babah Tongcai nu ngaranna si Kampek. Pedah we keur leutikna kungsi katinggang kampak sukuna.
Bobotohna si Duleh bawana si babah keneh nu geus ngabaku purah ngurus hayamna. Nu bakal jadi lawana hayam pribumi nu ngaranna si Jabrig, duka pedah buluna nu Jabrig atawa pedah ngala kanu bogana nyaeta si Bariji, anu buukna rabok miyuni rakbol nyareng kelik, tungtungna rarogok temong tina hanapeun totopongna. Bobotohna sakali ieu mah si Barja nu dina perkara ngurus hayam mah geus teu kudu disangsrikeun deui. Gog dua bobotoh teh cari ngogo pahareup-hareup bari nyekelan hayam aduanana, anu barang serog oge ka pakalangan eta dua hayam teh geus teu daek cicing teu terejelan tina panyekel hayangeun leupas. Bulu-bulu beheungna ting puriding carengkat, tandaning duanana oge pinuh kawani geus hayang gapruk-gapruk we diadu. Mangkelanan atuh sia teh kampak, sabatahe geus makalangan mah. Taro kumaneh tah babatokna, ceuk si Duleh ngomong ka hayamna. Si Barja mani mendelik we barang ngadenge omongan si Duleh kitu teh, pok di manehna nyarita ditujukeun ka hayamna. Kadenge ku sia Jabrig, tah nu suaban. Komeng ku sia beungna piteskeun tah, nu gede benula teh. Si Duleh ngadila. Kaharti ku manehna oge sigana ditujukeun ka hayam, padahal ka diri manehna tudu atuh hatena mani ngentab. Omongan si Barja nu kitu teh teu beda we ti halu anu notog hulu angen matak seueul. Teu lila ieu dua bobotoh teh geus pada ngaleupaskeun hayamna bari masing-masing panonna mah sing parendelik we silih delekan. Ku kitu teh mah puguh teu beda we ti hayam aduanana. Pada geus neuneun hate silih sunut ku omongan itu ieu pada nguntup nguyup jadi bobotoh teh wani jeung taroh ngadu nyawa guyang getih. Gapru si Kampak jeung si Jabrig abaruh huluna teu daek cicing sedeng matana silih pelong. Bulu beheungna muriding jangjangna ngandar sedeng sukuna marasang kuda-kuda bangun anu silih taksir bubuhan atuh duanana oge hayam adu nu lain ka karek tarung. Gapru si Jabrig naraja ngabintih miheulaan. Si Kampak pinter blus nyorok bari nyulikat macok jebret ngabintih hulu si Jabrig. Atuh si Jabrig teu eleh kontan ngagomel jeprot itu ieu silih bales ngabintih. Sageprakan oge itu ieu geus pada bocok boborot getih. Nu tumpangan rame adu tawar papak nu saurang nyorowok bari nunjuk kanu hareupeun. Asor si Kampak ceuk nu ditunjuk, sapuk tembalna deui. Hapit si Jabrig sahan wani nu sejen nyorowok. Jadi hapit korokan hapit duit, nu kampret hideung nunjuk kanu nyorowok ngajak ngahapit. Pokona mah geus teu puguh dedengeukeuneun. Tapi kulantaran si Jabrig leuwih alus jalana jeung leuwih kesit tenggelanana, tina papakan terus ngalimaulasan terus ngahapit. Atuh ti pihak si Kampak anu asorna pada wani, tapi si Kampak hayam boga nasi babah tong cai teh lain sagawa aya. Hapit euy, si Barja ngagorowok. Mun ditelu masuk we lah ka dieu. Si Duleh ngagero. Sok sabaraha? Si Barja nanya ke si Duleh. Saringgit lah, asor saringgit. Walon si Duleh, ayo Jabrig tong dibere omer, piteskeun tah baheungna. Si Barja ngagorowok bari ngabobotohan hayamna. Kade sia Kampak, ulah daek digomel oi. Sok dinya, palang tah. Oh bener. Kitu tuh tah. Oh binti malang. Ya, iya. Aet gerak eta. Oh ku binti malang si Kampak mah. Tar aya nu minggi paling asup katel. Si Duleh teu eleh gos. Manehna riweuh sorangan bari hut-het ngabobotohan hayamna. Cokrok polona tah Jabrig. Si Barja ngagagak dume si Jabrig ngabintih nepikeun ka si Kampak ngalenggak ka pengpeongan. Buru-buru tenggelandeui tah Jabrig, ame pites tah beungna. Gerak, ilikan tah. Tah. Si Barja suka bungah dume hayamna keur neunggel. Sabot kitu, gilek si Kampak ngalegot, blus nyusup kana jangjangna si Jabrig. Memang dina tenggelan sulikat ieu si Kampak teh ampuhna. Ana jebrot gabras bae si Kampak teh manggang kana beheung si Jabrig. Keok blecet bae si Jabrig ninggalkeun pakalangan.
Ger atuh sakur anu bilu kasih kampak mah surak asa kaindit. Yes tuning matak nambah penasaran teh si kampak terus kongkorongok bari gigibrik. Rengkenek si duleh ngigel hut het di tengah pakalangan. Ti dituna mah nembongkeun kabungahna. Atuh lain dikieun napikeun si Barja mah panasna mireungeuh anu mijah teh. Tungtungna jeung manehna luncat ke tengah pakalangan. Sugan teh rek ngarontok si duleh. Ana habak teh si kampak ditajong satakerna. Pugu we hayam nuker ngajentul ngararasakeun kanyerina urut diadu bari pucak pacok teh ditajong. Pugu we nepikeun ka ti goloncong bari kekeokan ngagalaprak di pakalangan. Pugu we anu keur marijah nembongkeun kabungah dumeh rek meunang duit. Ngadadak asa dipegat raratan anu antukna mah timbul nafsu anu ngagugudug neuleuh polahna si Barja anu meupeus keuyan lantaran aduanana medok. Leuwih-leuwih si Babah Tongcai nu kacida ngarasa gemesna, jeung manehna luncat ka hareupeun si Barja. Teu anta parah deui karawak pepeuteyan si Barja dicerek bari pok ngomong ti popolotot. Hayya, alo sugan maneh mayal mah wulung ha. Ele ngadu sia mah ngamu. Wani mah cia ulah kahayam ha. Ieu aing sia wajingan. Emang kasih ge wani kulup, coba rek gerak. Sor ka aing moal aya nu diambean ku aing. Si Barja nafsuna beuki ngagugudu, leungeun si Babah gentak digeuweungkeun. Puguh si Babah Tongcai oge lain jalma taya kabisa. Dina urusan ulin mah memang cukup oge. Lain hampas-hampaseun si Babah Tongcai teh. Barang leungeunna digeuweungkeun ku si Barja, sakilat dikulawitkeun nyuruntul rek ngarojok beheung si Barja. Ait, lauki mah. Pokna bari nakis, jeleng luncat ka gigir bari satekah polah ngasupkeun jurus ka hiji cigalontang rek notogi gaburung. Hayya, waleweunang welod. Si Babah Tongcai nyarekan berod bari dikat malik meupeuh leungeun si Barja, sedeng leungeun kencana ngadius beheung deui bae sasarana teh. Uguh we pikeun si Barja mah kacida cecep pisan upama seug dirina aya nu moyok berod teh. Nya geus lain dikieuna deui nafsuna. Bari ngagilekeun awakna ngepeskeun bahaya nu ngancam beheung, si Barja sakilat narik deui leungeunna. Jeung luncat maksudna mah rek nyammer suku lawana bari kecrot ngaluarkeun peurahna. Beungeut si Tongcai teh diciduhan. Alo cuang cia. Make nyiduhang sia wangsat. Wawi sia welod. Si Tongcai bari nyarekan teh sukuna mah geus hasil bisa disalametkeun ku jalan ngageser ngarobah kuda-kudana. Tapi lapur beungeut mah lamokot ku cidu, jabat cepol teh jeung bau deui. Tapi mah lebokeun sia kulup. Si Barja bari sabrut narajang deui. Dipake kasempetan si Tongcai anu keripu lamokot ku cidu teh. Sanajan si Tongcai keur pakupis ngabersihan beungeutna, matana mah henteu meleng. Anu matak barang hiuk peurup si Barja rek nimpu. Sakilat manehna nyamberkeun sukuna kana gado, gerakanana ngalayang teu beda we ti alap-alap nyabet anak hayam. Si Barja rikat dongkok nyingkahan panajong, leungeunna ditarik deui lantaran jadi leungit sasaran. Anu saterusna ngabresat rek ngalakukeun gerakan ajul gedang nonjok beuteung si Tongcai anu keur ngalayang. Tapi orok aya, musuhna memang geus kacida maherna. Dina gerakan kapinis hiber sakilat si Tongcai ngagibegkeun awakna bari nejeh sirah lawana. Si Barja ngagilekeun rek nyalametkeun sirahna, tapi tak teu bisa ditarik ka handeui. Daek teu daek kapaksa kudu narima dampal suku si Tongcai. Anu balukarna ari cekuk ari rempeyek bae si Barja awakna ngarempeyek, tapi si Barja memang bener-bener kaitung kuat oge. Najan tak karasana asa sempal, manehna can narima eleh. Bareng jeung ngagajlengna awak si Tongcai nincak taneuh, manehna rikat ngarontok tapi orok kahaya. Si Tongcai geus rikat nyingcet ka gigir. Waktu si Barja nyolonton pos, teu talangke dengan habek bae pundukna diketig ku si Babah Tongcai. Anu antukna ari bek ari kudupruk bae si Barja ti kusruk bari babalongkengan ngaluarkeun eusi beuteungna. Jalma-jalma nu tita tadi nanggap bangun anu teu ambil pusing kanu keur galungan teh. Geus karuhan si Barja ngajongkeng mah riab nyalampeurkeun rek misah bisi si Babah kateturusan nafsuna.
Si Bariji anu tita tadi nyaksian teu bisa naon-naon, sumawona nulungan mah ka si Barja, lain teu wani ngan manehna ngarasa era ku Manor Kemet jeung Manor Iding. Komo deui ieu mah jeung aya pagobang anu pikeun jalma-jalma pangeussi lembur anu deukeut ka kontrak mah manehna teh masih mangrupa hiji jago anu dipika gigis jeung dipika serap. Sok sanajan harita oge pagobang jeung Manor Kemet katut Manor Iding mah terus ngaraleos ti dinya. Komo deui ayeuna mah aya bejana pagobang teh jadi mitrana si Belang anu pikeun urang dinya mah geus eueuh nu bireuk deui saha jeung kumaha tindak tandukna si Belang dina enggoning ngabela rahayat leutik. Ari si Darba nyaeta sobatna si Barja, cicing-cicing soteh ngahaja hayang nyaho heula kumaha jeung nepi ka mana pangabisa nu jadi sobat. Ari geus karuhan medok mah jung manehna nangtung nyampeurkeun ka si Babah Tongcai anu masih keneh ngabedega nyang hareupan si Barja anu masih keneh ngajoprak. "Jenggula ayeuna mah ce," pokna bari nepak tak-tak si Tongcai. "Naon? Lah saha maneh teh ha? Jol-jol ngajak libut ka oe?" "Alah, loba omong cek. Lamun hayang nyaho kaula batur itu tuh." Si Darba nunjuk ka si Barja anu ngojengkang indit bari jumarijeg. "Tapi oe jeung maneh mah teu boga salah ha. Nah make jeung kudu libut sagala. Ali lek libut mah maneh we olangan." Ai. Teu sangka cek teh kecing geningnya. Beda kula nyoren bedog heug cek lah. Tah mual dipake ari sieun mah, ceuk si Darba bari ngalungkeun bedogna. "Alah, si ketul sia," si Tongcai nyarekan. Tungtungna mah manehna jadi nafsu, asa pisan dihina, teu anta parah deui, sabrut bae ngirimkeun jurus kuntauna. Dua ramona anu jejeng teh nyerepet ngajojo genggerong. Ari jetruk, ari goak bae si Tongcai ngoceak, ngerasa nyeri jeung reuwas. "Alau!" pokna bari mundur. Dua ramona anu jejeng alah batan besi teh barang keuna kana lebah genggorongna si Darba. Karasana teu beda we jeung ditotogkeun kana batu karang. "Nah, make mundur ce. Hayo teruskeun." Si Darba bari nyambeurkeun. "Oe mah teu cali libut teu hayang libut da oe mah." Si Tongcai unur-unuran sakaligus hatena saat ngarasa gigis barang tadi kumanehna karasaeun yen kulit musuhna teh teuas teu beda we ti batu jeung tinimang tobros mah kalah ramo-ramo manehna we nu merengkel. Nya ari moal diteruskeun mah ayeuna kari giliran kaula. Nyarita kitu teh si Darba bari ngahiukeun peureupna nimbuk tak-tak si Tongcai. Ari jedak, ari goak bae si Tongcai ngagoak. "Aduh, Rampeyek awak nangal katei teu beda we ti kapu kaibunan ngalumburuk dina taneuh geus teu inget di bumi alam. Teu wudu sakur anu nyaksian mah pada bengong ku teu sangka ieu jelema teh nyalestreng nyadegul teh wewosena mah luar biasa. Jurus dua ramona si Tongcai teh lain lalawurakeun, tapi ka ieu jelema mani teu mempan malah manehna sorangan anu kekerepengan. Nyaksian deui tenggelanana teh bet matak muringkak bulu punduk. Cacakan temindo si Tongcai jago kuntau ngajeng jehepehe. Ari si Darba geus puguh musuh teu menyat deui mah leos bae manehna ngagegag asup ka imahna si Bariji teu nolih kanu keur ting polohok narempokeun ka manehanana. Sanajan teu unggal sirah pada nyaho, tapi sabagian mah geus ngadenge beja yen di imahna si Bariji di kaleureun pabrik aya hiji jago anu kacida hebatna. Dina waktu anu ngan sakoteap geus bisa ngelehkeun jago kuntau urang pameungpeuk. Kulitna teuas wedu
da eta we digorok ku ramo-ramo nasi tongcai teh galakah ngenyot anggur anu ngagorokna peperengkelan. Sakur nu geus mareunang beja mah kabeh oge eueuh nu teu ngarasa seber. Sok sieun ieu jelema anu disohorkeun teu heg nimbulkeun hiji kalakuan anu matak nimbulkeun ririweuh pikeun rahaya. Pagobang anu leuwih-leuwih ngarasa hariwangna lantaran manehna geus ngadenge beja yen ieu jelema teh urang ujung kulon anu datangna ka Miramare maksudna taya lian rek neangan lanceukna nu ngaranna si Piong. Ari si Piong teh apan geus kungsi dielehkeun ku Pamajid, malah ayeuna si Piong jeung baturna nu ngaranna Jamian keur ngajalankeun hukuman lantaran ti heula kungsi ngabangsat ka gedongna Tuan Kawasa. Malah katangkepna oge kabeneranana teh ku Gumilar jeung ku Arman. Kahariwang pagobang teh dumasar kana hiji alesan anu kacida kuatna, teu mustahil si Darba rek ngayakeun balitungan boh ka Pamajid boh ka Gumilar. Hal ieu kungsi dicaritakeun ka Pamajid, pokona mah sangkan ati-ati ti samemehna ulah nepi ka ngalakon kabongohan lantaran ngingetkeun kayaan si Darba anu sakitu hebatna. Tapi Pamajid di bejaan kitu taya riuk-riuk bangun reuwas, pok manehna nyarita daria, pok-pokanana teh ayem antarenaker. Teu nanaon Gobang, mun manehna teh bener kitu maksudna. Teu perlu dipake kasieun jeung kapaur. Lantaran urang manusia anu kumelendang di alam rame ieu teu bisa leupas tina hukumullah anu daratangna heula pandeuri. Oge mangke inget Gobang, manusia gumelarna ka alam dunia sanajan dina ngagebrolna sarua taya bedana, tidinya bijilna tina zat eta dijieuna. Tapi barang geus cumarita di alam pawenangan mah jadi patonggong-tonggong mangrupa dua bagian anu toja iya. Nu sabagian jadi budakna nafsu sarta ici kibung dina kasenangan haliah dunya anu jadi udaganana. Nu sabagian deui panteng pageuh teu galider ngabela bebeneran sarta nanjeurkeun keadilan. Sok sanajan lahiriahna kadungsang-dungsang. Tah engke dina balikna sarua kitu keneh deui Gobang. Kitu carana, kadinya jalana, kadinya asupna. Anu matak dina seuseuhanana mah manusa teh taya nu punjul, taya nu unggul, taya nu kawasa, taya nu agung. Nu matak teu perlu dipikasieun teuing, anggo riksa diri pribadi tina hal-hal nu matak ngadatangkeun garugian boh ka batur. Boh ka diri urang sorangan sangkan salamet. Taya bayana kudu bener, bageur, hade ucap, hade lampah. Kitu diantarana jawaban Pamajid anu pikeun dirina pagobang mah teu saeutik ngadatangkeun katengtreman oge kana jiwana anu samemehna mah kacida ngarasa hariwangna ku ayana si Darba di Miramare. Memang teu mencog tulupanana pagobang teh lantaran hawar-hawar mah si Darba teh geus meunang beja yen lanceukna di Miramare teh boga musuh ngan tacan nyahoeun saha-sahana. Sakur anu ditanyakeun kabeh oge pada ngirung eueuh nu daek ngabejakeun. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Insyaallah kin urang lajeng dina episode anu salajengna. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teu neun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.